Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kabeh. Alhamdulillah rempeg pisan ya dina Oh. danget ayeuna Atuh. di studio Burahwal FM anu eusina teh kawadahan. Nah, masih dina program anu sami nyaeta acara Borangan Ngabodor Sorangan, tapi lomaan. Nah, alhamdulillah dina danget ieu urang masih tiasa patepang nya Pak Amprok Jonghok dina kamera, aduh, dina acara Borangan ieu. Ayeuna teh kabeneran keur musim Agustusan, Upi. Keur Agustusan, keur rame eta teh Agustusan. Nyan teh di mana-mana nyeun naon rarawis itu, rarawis merah putih gitu. Da sidik benderana merah putih kan gitu nya. Untung gitu bendera teh merah putih gitu di Indonesia teh kabayang mun benderana warna ungu gitu nya. Jadi kumaha? Jadi demi waktu. Alah, jika dinyajikna. Si paling pas ya. Ya, si paling pas ya, si Onci. Alah, gitu. Untung alhamdulillah gitunya, termasuk naon merdekana 1945. Pantes gagah. Gagah. Kemerdekaan Indonesia tahun 45 gagah. Dalam tahun genep salapan ngewa. Ngewa. Coba Indonesia merdeka tahun genep salapan gitu. Kemerdekaan Indonesia tahun genep lain gagah. Jadi menggagahi ya. Genep salapan kayak resep si Upin. Aduh, model 17 Agustus. 17 Agustus, alhamdulillah 17 Agustus pantes gitunya. Coba lamun merdeka tanggal 14 Februari. Kan ngewa tuh jadi Valentine gitu. Jadi pink suasana kemerdekaan teh pink. Paling coklat. Merah itu coklat pink, merah jamu. Si Upi aduh kayat Upi apa aduh aing. Nah gitu. Termasuk alhamdulillah kan urang teh merdeka teh tanggal seberapa? 17 Agustus gitunya. 17 Agustus, bulan Agustus teh berarti bulan 8. 1900 alamun dinu burung Garuda kan dilambangkeun diajar sejarah tuh Upi. Diajar sejarah teh dilambangkeun kan 17 teh berarti dilambangkeun dinu naon? Dinu ieu. 17. Dinu dada. Hah? Dinu jangjang. 17 Agustus. Dadalapana dinu naon? Dinu ieu, dinu hate abi dan. Dinu buntut, dinu buntut. Dina hate kulit. Eta mah duriat. Ayeuna dinu beheung 45na gitu nya. Jadi 17 Agustus tahun 45. Kabayang lamun merdekana tanggal 1 Januari tahun 45. Buntut hiji, jangjang hiji, ya hiji akan ngewa. Gitu jika anu geus putulan gitu. Eta gitunya tapi tamakeun. Heureuy ya tama gitu. Intina alhamdulillah urang teh ayeuna matak bisa kikian di Burahwal FM. Alatan urang teh geus merdeka gitunya. Jasana para pahlawan gitunya baheula pahlawan urang gitunya. Alhamdulillah urang teh geus ngeunah ayeuna mah sok sanajan geuningan. Ayeuna mah geuningan gitunya. Sok aya kebijakan-kebijakan pemerintah anu kirang berpihak karena kepentingan rakyat gitu tah. Tapi kan eta mah urusan maranehanana. Da nu kala itu ge sagala rupa naon amal perbuatan anu ku urang pilampah di dunia bakal aya balesanana. Ayeuna pemerintah gitu teh eta teh jolim deui. Marukan wanita. Hayang make hayang boga lawang tadinya alhamdulillah laksana oge. Marukan wanita eta kitu. Menang orehan. Tapi eta ngeunaan 17 Agustus sing kuring aya pengalaman oge nya kaitanna biasa jeung dinu pangajaran gitu nya di sakola. Kan ari ayeuna mah kan pelajar Pancasila teh nya kurikulum merdeka. Jadi lamun sameme diajar teh biasakeun siswa teh sok nyanyi lagu-lagu nasional. Salah sajinya kan eta 17 Agustus sampai Agustusan kan. 17 Agustus. Indonesia teh kumaha laguna teh? 17 Agustus tahun 45. Naon sih kan Indonesia raya teh. Kan gitu ya nya. Tes barudak cenah untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita nyanyi dulu 17 Agustus. Nyanyi eta 17 Agustus barudak. 17 Agustus reang kami 17. Aya saurang rada beda kadang mah teu dedengan teh lain 17. 16 dedengan. Wah, tinggal. Kayak nu beda saurang cing nu lain jempe. Yo. Si Solehudin. Si Solehudin deui wae si eta mah biang perkara di kelas teh.
Si Solehudin. Cik Solehudin cik teh nyanyiin. Nah, mana mah rada beda. Nyanyi si Solehudin. Genep belas tuh, bener mana mah cik teh beda. Nah, genep belas. Lain genep belas ini 17 Agustus merdeka mah. Cik jadian di sekali deui. Nyanyi deui si Solehudin. Genep belas Agustus eta keukeun genep belas lain sakuring teh. Yeuh, hidup tuh cing apa? Pan merdeka teh tanggal 17 Agustus nah jadi genep belas. Malik manehna teh ka urang ambek ka si Solehudin. Ari bapak cing mah nyalahkeun wae ka batur teh gitu. Dangukeun heula cenah beres nah naon teh tong janji ngejudge wae cenah odoh cek si Solehudin teh. Nah kumaha kitu cing dangukeun heula sok atuh. Nyanyi deui maneh, nyanyi deui. 16 Agustus tahun 4 nah kumaha laguna teh? Lain kali. Tah 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Tuh kan besok cik 7 bener. 16 teh 17 merdeka. Cingnya bener tiis cik aing oge. Biar perkara. Aduh aja goong da dinu tilu. Aduh. Nah, tah kitu eta. Jadi pengalaman loba terus pernah oge ti pengalaman gitu nya. Harita ke ngora baheula. Sok aya riungan lah hari dek Agustusan deh gitu. Karang taruna karta gitu nya. Yakeun pemilihan ketua panitia. Ketua pelaksana panitia gitu ketuplak gitu sok ngayakeun. Eta mah dinu rapat teh nya. Oh cenah urang ngayakeun pemilihan ayeuna saha cenah anu siap bade nyalonkeun ketua panitia. Tem panitia oh si peserta teh. Eueuh anu daekeun jadi ketua teh pi. Eueuh anu daekeun. Sok cuk RW teh nya tanya di sok saha cenah sok we ngacung cenah saha nu hoyong ieu cik. Nu hoyong janten ketua panitia. Kuh embung jarempe. Arembungeun tah jadi ketua panitia ge mata kitu ge gitunya arembung. Ai kuring teh kan salaku pemuda anu berbakat gitu. Ngawanikeun diri. Pak RW cing teh punten. Ari pada cenah nu lain alimeun mah arembungeun jadi ketua panitia mah geus abdi cek saya. Keun saya ku saya cing teh kitu. Jadi ketua panitia mah. Cek RT. Oh, atuh kitu mah alus pas. Oh, saya ngajungkeun jadi jalan ketua. Nu lain jadi ngaracung. Bae para abdi we cenah cenah kitu jadi ketua teh cenah. Tuh, cenah aya mah jadi dalaraek cenah. Wah, nah atoh urang teh nya nu lain dalaraek kitu. Jadi ketua panitia teh pas urang ngajukeun teh. Pas ditanya nah cek RW teh nabat ayeuna tadi bung ayeuna bet dalaraek. Dambung si eta cenah jadi ketuana. Jadi embung dipingkin ku urang gitu. Bakat punggung ka bahasa nambung ge eta peser jadi daek. Oh nah cenah mah jadi daek dambung ku si eta cenah atuh. Urang teh kadang sedih, kadang bahagia. Sedihna eta pikeun ka sedih arembungeun di ketuaan ku urang. Bahagiana jeung heeh, ditolak salarea. Coba eta kan wirang urang teh gitu nya. Anak pede ku saya gitu. Mana semangat. Tapi aya alusna jadi dalarae. Jadi kahudang gitu daripada cenah ku si eta cenah mending aing ge bae tah. Siapa mah RDT? RDT tah gitu. Genaon RDT teh? Rudet. Tah kitu jiga si Upi itu, rudet si Upi. Si Upi mah ada mau jauh pengalaman teh ngadu hayam we. Biasa RCTI. Nya RCTI anak cedia teh ibak teh ya. Eta teh kasep si Upi. Kasep si Upi. Oh jeung si Ila sarwana. Tak kitunya jadi ngomong-ngomong ngadu hayam si Upi lah paribasa ngadu hayam. Wah tukangnya. Berarti kan nguputna ring ngadu hayam hayam jalu benernya. Tari saya mah sarua resep kukat-kukut keun hayam. Sarua hayam jalu saya ge ngandain ke hayam adu saya mah. Ke hayam jalu teh resep teh da tara kukut hayam bikang teh rumah saya pis iman. Saksi bisi hayam mencit gitu. Bisi hayam mencit. Tah hayam bikang mah gurih. Gurih. Jadi jadi ngukut hayam jalu teh da bung ngukut hayam bikang rumah saya pis iman. Ayo kejadian. Tak gitu. Jadi gitu para warganya lah ayeuna mah ti sim kuring mah nya cing sarumanget lah ngareurah khususna ka para pemuda gitu nya. Di nu ngareurah hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus nya eta mah bebas. Dek ngayakeun karnaval gitu nya. Oh ngayakeun naon biasana sok naon? Dog-dog. Benjang eta mah bebas silakan dek ngayak gitu nya. Intina mah positif ulah sapekeun ka ngariweuhkeun. Jadi ulah jiga si Upi mah geus teh ngaripukeun gitu ngaripukeun panitia nyoho-nyoho ngajoprak di kuburan. Sedih majarkeun teh cenah anyar diputuskeun ku RCTI. Sugana cenah tangga ibak teh.
tapikeun pi. Engke maneanganna nu antep pi. Antep we kira-kira musingkeun mah. Karena RDT. Heeh, sakira RDT mah. Sama meleset. Heeh, tak itu pokoknya mah selamat hari kemerdekaan gitunya 17 Agustus tahun 45 tapi nya mudah-mudahan negara urang beuki nanjeur sagala rupana pemerintahna dibere kasadaran supaya kabijakan-kabijakanana cing nguntungkeun rakyat ulah nguntungkeun para pejabat. Nah, benar. Sim kuring dan degil hatur nuhun cag wassalam.